News Indonesia, seimbang akurat terpercaya. Pemirsa, Mieling Milangkala K22 Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparai, lumangsung kalayan rancage tur pinuh ku kabungahan. Kegiatan utamanya eta jalan sehat, nu dimimitian ti jam 7 enjing dugi karengse, kalawan partisipasi warga anu kacida antusiasna. Acara ieu dihadiran ku Forkopimcam Kacamatan Ciparai, Kepala Desa Bumiwangi Haji Lukmanur Hakim, Ketua TPPKK Ibu Rohana, para kader PKK, aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh seni, oge Karang Taruna sarta Linmas. Ketua BPD Desa Bumiwangi ngahaturkeun nuhun anu saageng-agengna ka sakumna warga anu parantos ngadukung sareng milu ngaruwah-ruwah Milangkala ieu. Anjeunna oge ngedalkeun rasa ngahargaan ka pamarentah Kacamatan Ciparai sareng TV News Indonesia anu parantos ngiring masahkeun dukungan. Action. Dalam rangka Milangkala Desa Bumiwangi yang ke-22, kami lembaga BPD mengucapkan terima kasih untuk Pemdes dan sekaligus 5 Oktober itu untuk TNI kami berbangga dan selalu pokoknya NKRI harga mati dan dirajakan masyarakat Desa Bumiwangi agar Desa Bumiwangi jadi contoh untuk kabupaten bahwa setiap hari-hari atau bulan desa sama-sama merayakan khusus untuk Desa Bumiwangi memberikan gambaran bahwa masyarakatnya semangat, antusias untuk mendukung kegiatan Desa Bumiwangi yang dipimpin oleh Kepala Desa Bumiwangi Haji Lukmanur Hakim. Tokoh masyarakat Bapak Mamat Sudi ngucapkeun wilujeng Milangkala ke-22. Kalayan harapan mugi Desa Bumiwangi beuki maju, rahayu, sarta makmur. Sarua oge, Ibu Hermin, kader PKK RW tilu RT hiji, ngedalkeun rasa bungahna sarta ngadoakeun kamajuan pikeun desa anu dipika cinta. Ti tingkat provinsi, Ibu Dra. Hajah Tia Fitriani, anggota DPRD Jawa Barat, oge ngaturkeun ucapan wilujeng Milangkala sarta harapan mugi Desa Bumiwangi terus mekar jeung ngembang. Acara ieu beuki rame ku bagian kupon jalan sehat pikeun para peserta anu boga kasempatan meunangkeun door prize bertema ketahanan pangan ti panitia penyelenggara. Kepala Desa Bumiwangi Haji Lukmanur Hakim ngahaturkeun nuhun ka pamarentah Kabupaten Bandung, Forkopimcam Ciparai, sareng sakumna masyarakat Bumiwangi. Anjeunna miharep ieu kagiatan janten ajang silaturahmi anu nguatkeun rasa kebersamaan sarta dorongan pikeun kamajuan anu terus lumangsung di desa ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kades Desa Bumiwangi beserta Ibu Kades Desa Bumiwangi. Alhamdulillah hari ini lagi mengadakan HUT Desa Bumiwangi ke 22 tahun. Alhamdulillah temanya Hajat Lemur. Udah 1 bulan kegiatan-kegiatan di Desa Bumiwangi. Dari olahraga, keagamaan, kesenian sampai saat ini puncaknya. Alhamdulillah tadi pagi yang membukanya itu Pak Camat jalan santai. Ada sekarang temanya tema ketahanan pangan. Jadi dompres ketahanan pangan. Seperti pertama hadiah pertamanya kambing, ayam kampung, ayam telur, beras, semua ada di sini. Jadi ini hasil warga masyarakat, produksi warga masyarakat seperti telur, terigu, semua bumbu-bumbu ini untuk warga masyarakat Desa Bumiwangi. Hatur nuhun ka bapak-bapak warga masyarakat Desa Bumiwangi anu parantos ngarojong, suksesnya terus membantunya, terutama Pemdes dengan BPD dengan Karang Taruna sampai saat ini berlangsung alhamdulillah sukses. Jadi terima kasih keluarga masyarakat Desa Bumiwangi yang selalu mendoakan pemerintahan desa agar Desa Bumiwangi tetap maju, aman. Amin. Alhamdulillah tema Bumiwangi aman, tetap semangat luar biasa. Kabupaten Bandung bedas. Pas saya pemerintah desa mungkin selamat ini Dirgahayu TNI ya. Jadi mudah-mudahan TNI atau di sini ada 3 pilar ya, 3 pilar Babinsa selalu berdampingan dengan pemerintah desa untuk mengamankan atau di
wilayah, terutama di malam hari, menertibkan keamanan. Jadi di sini ada Dirgahayu TNI, luar biasa TNI yang selalu berdampingan dengan warga. Terus terima kasih ucapkan Dirgahayu TNI di berbarengan dengan HUT Desa Bumiwangi. Jadi Bravo TNI, Bravo Desa Bumiwangi. Milangkala ke-22 Desa Bumiwangi, janten bukti sumanget kebersamaan antara pamarentah jeung warga pikeun ngawangun desa anu guyup, makmur jeung mandiri. Jurnalis Herman, editor Irwan Draso, TV News Indonesia.